Datan nirasa ngedemani pagulingan bibit raya arana dang yang dronanginang ruas barajaya senjata ngirapadaya jakarnya padaya lumundu sadayana anu aya di sapudeun ieu petapan ajar padang kaget kasumpengan aleusan ti nagara Astina. Pranyata para Kurawa anu dilulukuan ku Residrona bunira mangsangan dika Maharesi Kedada lisan. Katuran rawuh sasumpingna Maharesi aturan kula kaula meniasa kaurugan kauntun naon kaurugan menyan putih kakunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan para kegeden para mena di nyata nagara Astina para Kurawa sedaya. Nuhun Maharesi nuhun katampi pembagian anu sakitu bageun celana nuhun abang janji menak badan ka mana-mana we kitu pada pujukeun pada ngaugung-ugung menak mah pada ngagen sakare tumpang tah eta geunahna jadi pangagung teh sok sia tumpang ka menak lah da eta we tumpang teh atuh da tapi ka sabunung kitu atuh no sabaraha jami saur di luar malihada geuningan tebih ka dieu lampahan teh sadayana 45 kula mohon kupi eta pungkulun salira ya nepangkeun punanak ieu punanak da ieu jago jajar sok kalima punanak kieu teh nunggal punanak sami salam kaula non da secekihan urang batu
nepangkeun kaula pun aswatama nuhun. Anak Jatinangor teh. Daya eta nu tukang saha mun asa ngabetebuat teh. Aduh, risin teuy, para menah kieu. Sararumping ka dieu nuhun. Kasih mah tuh dalam datang menak mah tuh tidak yeuh mah. Kupi anu dipungkul. Dan nepakeun kalaupun sidra ieu udah nepakeun. Juragan. Saya kan citra undangan aja nama kita mau ngomong sedajan paruh kayak gitu itu tarobokannya. Punten. Punten lupi saja enggal tumar was lupina. Laras. Saheulaanan tumaros kana pamaksaran hapunten bae tina panampianana da sakieu kaayana maklum teh lemur. Cakap. Cekap ana hati. Tak kada ngarepotkeun beuna oge. Cekap. Terus bade naros teh muni asa kaget nu teh papadana. Kasumpingan Maharesi di Jajar Sokalima utawi ti nagara Astina. Laras. Ieu teh bade naon ngaleucil. Itu katingal panginten di dieu gotongan jampana naon teh katingal panginten. Kataong dina jandela. Sumuh. Kacang lakon nepi ka. Belah ora teh. Leus. Maksudna naon kitu? Kieu. Kumawi ulah kaget kasumpingan Puramadal mayeuna ka dieu. Jauh teburung di jog angang, teburung di tiang, teburung di sung. Ayana asa keramasena. Kesirikna dina purunan ngadurudut dina tajakan ngageang dina daftar ngagandeang. Tangtu aya anu dipimaksa. Saur paripawas teh main ditain ka ieu kuciki lempang lain ka bawa kuci lencang tangtu anger aya anu dipimaksa berenang kaki aleutan ti astina para Kurawa sakitu gararaga salasna ieu teh sadayana oge museurna teh kapunana nyaeta punana punaswatama ieu dadeg pangandegna teh anu margi parantos nguping yen kagelisan tuang putra teh anu sakitu gelisna sakitu gelisna geus kawentar kaceruk kaun-aun kakocap kajana pria kajamparing angin kakon saramancanaga Kulantaran kegelisanan anu sakitu luar biasa nah kesirik nama seueur para jajaka di mana-mana teh tangtos salumping ka dieu di kapalai ka tuangkut daya binana sareng anak oge sami kapengpeongan ku tuangkut kapengpeongan kesirik nama kun anak teh kaedanan teh bener-bener kaedanan gering nangtung malam layung lamun penting sudah kana kula lamun siang sudah kana barang teda nang saukur guguli anu digugulung dipake tilam ka eling
Sirup nama bang blang belum kaidanan ku tuangku malah sok ngahalang sagala diri ngambang kabanyakan ada maling kumaneha diri ngambang kapetakalan layung kumaneha nyata ku tuang putri teu sirik nama neangan naon-naon teh hese pisan ngan saukun museur mokusna teh ka tuang putra anu ngaran anu namina kakasihna Dewi Milaminrung kitu lamun teh mah kalah diberewekeun itu sabenerna ieu teh maha pandita maha resi kadieu teh maksa teh lama dalam teu nyanggakeun sabda panglama pun anak teh kapeng-peongan teh teu sirik mah naon-naon anu di deuleu teh lintang ti eta we museurna teh ka tuang putra tuang putri budak awewe loba ahli sastra di teh sia lain nganu hati anakna awewe kudu tuang putri deh sama anakna tuang putra we mana awewe tong nyahoan bos ulah sok ngatur ulah sawe kalau kieu yo lain anu ngasih putra teh awewe tuang putri teu kitu mun didinya peribut teu kakala tuang rencangeun tuang heula tah kitu salasna ti ngajampana sakitu sok sanaos ayeuna minyak nuju awih nyandak ti ludreum tuh benar digotong janten maksa ti geusang nyanggakeun sabda panglamar kabisan nuhun ngel kitu ieu teh salasna pun anak alulah pun anak pas sakit gagahna atuh direlengkeun jeung K-pop masih K-pop anu Korea teh aweuhna nahonan sareng pun anak mah jauh BTS nu kana itu eueuh Liming Ho teu nyala ho barudak ayeuna makan kali itu bener satu teh nya teu nyaho kalau kali itu teh mang mamun kali dibijual da atuh baheula Roy Marmot Martin nah ada nyaho nggak tuh tolong bating pidato amat buru-buru gitu tenang benar geulis teh uluh kumaha kok impi laling runting geulis luar biasa ngimpe ganteng si Nudin sing ngimpe sik wah noron ngimpe teh ya tuh kayak kade ge syukur aya geulis bagus jauh-jauh kieu bangga cik mana tuang putrana tuh eta Dewi Nilaling teh piurang ka di sakana hoyong ningal ya mongan dah kunalat masa kitu buktos nah teh sok ngarendah teh sok kitu teh resep ka dieu mah geuningan eta di lalawang wilujeng sumping teh aya eta bebeutian naon teh bebeutian kanggo naon teh kegituan nah geus kuno atuh Yes, dia masa tali paranti nama si kene dia no. Masih kene di pantal kene. Nyaho pipit Cibosi teh di dia bos ya. Di pulunya orang dia ya. Nya. Bibit Cibosi teh di dia. Rundayan Cibosi teh punya orang teh kana sejarah. Sebab supaya orang teu anu menobor. Ti kawit nulis sebat Mama Cibosi teh di dieu mimitina wewengkon ieu Yai Haji Hasan Mustafa Cibosi
terus ngarulai ka Hajah Siti Hamidah serahdi ka Haji Elul Jija Binata Ibu Hajah ini Sudarmi eta kadinya gulayan teh serahdi ngagejeligna terus tadi gulayan teh ka Haji Supingi serahdi teraskeun ka Haji Ibu Hajah Siti Nuryan kalayan hiji deui teras ka itu nanti Ibu Hajah Lamina anu kadalapan Bapak Rahman nu katilu anu kasalapan nyaeta M Samsuri di dieu kuit-kuit teh kolaborasi rase kadinya ka Ibu Haji Mulyani Ibu Haji Mulyani Thaibah beras ka dieu ka urang ka ayeuna nu keur ditemeyan ayeuna di dieu Pak Haji Hari Muryanto ulah ora teuing di dieu Cibeusi asalna malah ngaran Cibeusi teh kenging Mama Mustafa teu samarangan Mama Cibeusi di dieu nya eta we kaget teh ku beutian eta dipasang-pasangkeun nya di dieu kitu kata dari parantina tagus puluhan tahun kakarak deui aya kitu aja di dieu mudah-mudahan ke kapayuna tah gigireun panggung aya lahan kosong bade damel bumi ku ajeuna ke Bapak aku pangesapa Haji Hari teh sareng ibuna padalang cenah eta cenah boyah eta pang nyutkeun pang ngajiatkeun supaya aluas lah haluman holu ibu sampean deui atuh eta mah kudah maruat judulna atana pilalakona disebut teh Jala Tunda atawa Gedong Sadasa beda deui sama teh sarowang lah palingan atuh mawi nu di dieu mah dijagi pisan. Kek. Cing kinten-kinten eta tuang putra teh kesaeun atuh tapi kumaha ieu sada panglaman teh? Wajib. Euy kaula mah salaku kolot teu bisa mutuskeun sapihak. Teu nyaritakeun rimitan mindahkeun ki alam lalagasan kalam rimitan mah eta mah gumantung ka jinisna selang-selang. Sabab anak kaula bakal ngambah sale rumah tangga nedalin kaula pait peurna atuh panginten kumaha punana cing kira-kira tuang putra kurang kali heula hoyong ningal penasaran nya kita tadi salon di luar boleh tidak kadieu si kemeng nasi nyaina balas nemongan eja salon den diaturan orang baik kirimil setting log burulu arikan jeung Rama Pandita eta Rasis Pasir Gumuling anu sok gini pikir curang lampah komo meureun ka budakna komo meureun katurunanna aya kecap paribasa uyah Matara TS kaluhur kitu panginten mah ulah nenek kumaha atuh kali itu sang hareupan kaula mah teh sanggup yang hareupanana sok cuman api-apina we mangga pulang ngaturkeun sembah pangabaktos ama nang bijil buntelan ieu teh iya anu kumaneh di impi-impi teh oh ya kumaha maneh geus pangisan da can heuyeum bae eta ieu pokal jaipongan teh ye ieu mah jiga anu sok mokalan jaipongan sok lain di sana iya lain aneh sama adoi grup geuningan wah eta mah dreume di bajuan juga mah cing suata mah ada mikir atuh mira kudu kitu di kain pipi geus jauh-jauh ngocam pana non teh biaya kali teh lain saeutik pan kanjeng kasin hon teh ngabiayaan teh kira-kira daek nyai eta ka Aswatama nu mana ama tuh disapungkureun hidup aing we sieun ka masia urang naon kula asa bangga
daek nyai mangga abdi mah bade ayeuna keneh dirapalan oge ridul lillahi ta'ala. Tageringan kitu kauning aku salira da punarang teu didaun. Anton. Salarasan tadi mah banyol tadi. Heureuy unggul kulan anak teh. Berecana tadi mah maklum dah humor satu emang mah. Maksana ka di anta bade ningalian tanah we ka dieu. Mana nu murah dai geus caket ka jalan tol kieu mah harga tanah teh atuh tarari ka tuna. Kade jadi nawar mainan jadi kota do. Tadi hareup pada hotel Khatulistiwa nya. Pane SNK teh singkatan di dinya teh. Nya. Surat tanah komodo Khatulistiwa tunggu-tunggu. Mun wae ngomong teh. Khatulistiwa teh singkatan SNK teh. Ka tunggu-tunggu teh Khatulistiwa. Kumaha tos kitu ancan mangga emang biasa kadang ieu bade eta we heula mangga di kantong goblok geus ngarahkeun aja cing atuh bos geus jauh-jauh datang nu kieu patut aing nu kieu mah najan satreuk teu hayang mangga buntelan hakan ku salila tuang ku tukang gesenya curiga aing lain disumputkeun jiga naon deui kulan ama tong nyebut ama sia ama bieu ama sote ayeuna mah beda deui muhun kulan teras bade kumaha ama kaitu sia kamarung aing mah tapada kitu. Nah, nepi ka kituna. Kade sing ariasna kaituna bisi julid rapikeun. Ariasna itu kayana di lembet petapan barang tos katong ngobros paningalina isang maharasi kali dewi nilaling jelarang manusia anu parantos muka sapa ngobros paningalina atuh teraos manah asa kasihkeun manahna aleutan nyaeta ti nagara astina para Kurawa beupeunteulna bang Aswatama. Yang ieu aya anu teu beres aya anu disumputkeun jelaran putri anu salerasna sanes eta. Lajeng ngempakeun mepek balan dikempakeun di ieu palataran palih kidulna ieu petapan nyaeta ajar pada. Jinjing menta kumpul kabeh kumpul. Aswatama itu beres ya. Siapa modalnya? Jaya Wikana.
Saya. Nonoman padewan anu utama Apa modal dia? apa benar betul Citrayuda. Citrayuda batur rempuk cukup bau Ayo teh beres. Rupina. Wah, permainan yuk. Lili. Ya. Macam-macam mau orang gempur ya. Serang kita. Ya petaban. Baik lili. Bina abong kena neng Julian Apa menurut dia? kanu gimana Citra Songa. apa betul Ya naon teh bos. Siap yuk ngarodon. Susah bos. Ditinggal dia nurun sama. Gaduh mulu Lagi. mantrang kuat Siapa modal dia? Interaksi. kamu mulana karama cerdik Naon ieu teh dikumpulkeun tunu. Ligi. Sae. Tilulungan sedewa Mamur dina Bajuan Aya naon teh? Geus di tadi is omong lain. Lain tadi lain. Jadi maksudnya ieu disumputkeun putrina beda rasana agama pilaku. Moal pati-pati didegdeg ku saban raja-raja ti saleh negara lamun teh moal putrina teh geulis. Namun teu cantik ya bulan Lo jelas helu ieu bener.
Bisa jadi ya gitu cara nama. Maksudnya kumaha mau pemikir. Jadi henteu diulang. Rumahku teh geus sakieu jauh lah. Urang tingker ieu pataban. Di mana disebutkeun anak? Kira kurang. Politik ka ieu. Resi atau apa saya? Balik bapak saya. Ya, naon? Anu macam-macam. Nah, ya tak panita. Biar aing. Oh. Kitu ieu tah. Dong dirilakeun nu kitu mah bu kamari ini aing teh hampir maot wah. Oh, Indonesia mah tuh. Jadi kumaha urang tingker teh di mana ayana eta? Putri ngaranna nilai lu. Baik. Ayo, jangan. Jalma mana? Kana bayu. Itu kaya nana ya di sapudeun petapan ajar padang. Kesirikna tiap kalakai disingkap-singkapkeun. Saban dipan diatur di mana aya nak nyumputna disumputkeun na eta putri Dewi Nilaningrum waswata makatohiang dina lebah goa kain ti waswata barang ditajung ngagebrai pantung jelas eces jeung eta persela ieun eta teh Dewi Nilaningrum anu dipilarian ieu parapna memang sageung-ageungna petapan anu saukur kahalangan antara biaya sabaraha bumi ditingkel atuh ngagebrai ku aswata mah ditacung pantau dugi ka Amurasud teh ngagebrai pisan eces ternyata partalayeun eta Dewi Nilaningrum. Dewi Nilaningrum lompat sakalompat lapet budak-budak aswata mah tulung ka mana siap tulungan lama Satu Maret Bapak Dewan Haji Rudin tulungan lupa kamalas abah tulungan Mamurima Kadima lawannya ama tulungan putra ama wah aja Resi anu menang secara lawan di udah-udah ku aswata mah mangkar geliskeun ku abah urang silang pataba Campana Widarasa Moleng Panasaran binatang sia naon make jeung sasarongot ulah sok nyumputkeun budi lah ka mana saya lupa teh geus loba catur lah sia jelas geus depan munjuk pedahan ku kaula dilawan ha tong kitu carana sia make jeung disumputkeun ka dieu keun eta Nilaningrum ku kaula diboyong kana garasina waingan ku si Neng mungeun waingan anak kaula mungeun tidak kieu geuningan bontongor gede adat paduli jeung tibatan aing dihina dipasahkeun mah nya ge geus kolot da saha anu rek ngabela anakna lintang ti bapana maksud apulang katang sing pecapah tu baranteng bang saktina oke tene ora
Kagirigalan kesengelan pada pengalan tinggal urung seorang yuda lawan. Bere alasan jelas pangnamu make jeung ditutupan si anak sabel. Jeung tibatan nalipak batur mending nalipak maneh. Mutlak naon saja jalan tiap imah loba kaca. Kayak urang mineng ngaca mah saha urang sok introspeksi diri wedana kaulah tidak bisa bodoh eta pasat. Mun kitu carana ieu petapan diserang ku heula coba kapulang katang ti pecah bau ke bandang lah kapuah ku poe ngadas kapuh aki-aki 7 mulut ge mah lila ku aing. Ginting ke tukang irungna dia. Masa istana agama eleh. Dinyahuna aing karuhun Cibeusi sudah. Reng-rengan Cibeusi aja nama tuh. Kan kabejakeun urang Cibeusi di Pakalangan kudu ngajaga eueuh di ditu. Kan aya kabejakeun atuh. Modal sia. Rek di podaran jeung rek modaran sarua-ruang kita bakal modal lah. Bangsat, coba iya. Teko mahanya lawan. Teko mahadar. Sasar ti luhur. Tunung lah temen kada gado sasar yang menido tunung ieu. Teko mahado. Bangsat pindah sih iya. Masalahna beuteung aing geus ngadangdut, Bos. Roncongan gitu jeung roncong mah rame dangdut, Bos. Batuangan geus ngorgan, batuangan. Coba modal do kuatan. Ngajan geus aki-aki jelema geus kolot. Luar biasa jelema. Do. Tuas, oi. Tuas gelo, oi. Tuasna juga susu ini. Nempel aja jeung dadana teh. Jaganya nya Di kuil-kuilnya juga tuning dia gini. kalau bukan kebal ya. Baju sih. Yang kolot kulo lahir di kulo jeung batina tuh Bos. Benar.
dilawanan ku fisik kok wah jeung kieu mah tuh Jeung emlu atuh jeung emlu. jeung ilmu sagala ge Pake akal. teu kumaha anjeun Manan ge ku akal. so maju tuh Cieun. Oh juga lah ini Geus hamil deui wae. kancah kancuh jalan kadayeuh deuk balik teu boga duit Ya. deuk paeh teu boga boe anggur cager sugan bager di banjur kuci es tilu dreum we acep tis naon Sampai naon atuh. weh jampe pingsan dari ngobrol Sampai kapiuhan eta mah do. jampe kapiuhan teh masugane mati teh nya doa nanti dari gejlik bumi tilu kali bawa 2 3 Sagejeun 2000 ini teh. Lain belakuk gejlik tuh. Kemaru belakuk beureum. Kuatanar. Karasa mah karasa diteuleuh nganti aduh. Ampalan sok. Oh juga ini. Kumelit di jero cai kumelang di jero liang matana curuluk seukeut hakong jampe ngurek kasebut aduh tapi sugana kematiannya selalu kali gejlik bumi tilu kali Tapi mudah-mudahan we. Dia kumaha Gus? rasa baik teangan kulit anu ipis tulang anu renggang ya Bismillahirrahmanirrahim tawe ditawa ku Sumedang ditawe ku Jatinangor Ciromed ayeuna mah Ciromed geus halus ya teh kebayangkeun Ciromed mah heuh 35.000 ka luhur ayeuna mah do. Geus jadi ubi Cilebu tawa ditawa ku Sumedang ditawe ku Cimalaka nyalindung tahu suka 75.000 eta mah. naon sia teh ngejampean teh kitu hiji tong anggoda cici nyaon eurak pokona bisa dipakai nanggung sisingaan gitu doang. Sisingaan itu bisa. Yes. Yang arah sana nih. Beakeun. Oh juga ini sakecelik aing keur leutik. Sakecelak aing keur budak. Ara teu leungeun hayang mikeun, ara teu suku hayang milu, ara teu hulu loba putih make sampo atuh. Eta mah doa alamun mandi junub nu bieu mah lamun babu jangjakokna kitu teh jeung junub. Doa kurama sudah nih. Nyuwunkeun ka karuhun si beusi, nyuwunkeun menta ulah ka karuhun cicing mah ini lah. Karuhun Jatinangor karuhun sayang. Karuhun SPDM. Karuhun Manglayang, nyuwunkeun kopi Manglayang anu enak. Alam jiji kala kopi mah. Karuhun Sumedang nyuwunkeun tahu. Nyuwunkeun karamat sapaatna nyuwunkeun. Oke ka tempat eta kira-kira payung. Nyuwunkeun payung terjun. Mana we karepet. Wah, cing sama doa, ieu teu ngadoa ulah ngaganggu mah. Mudah-mudahan we sing mati. Geus kolot mah bayangkeun pasaran we. Bau taneuh kieu mah cicing. Nah. Samaruh umur ditangtukeun ku umur beureum. Ayo umur pasti panca kaki ibarat buah murag teh pan pentil aya nu murag nu asak aya nu murag nu kokok oge aya nu murag teu kudu nu kolot teu nyaho urusan jodoh pati oh nyaho ayo ge jodoh pati bagja jeung si kopi ayeuna di dapur Pasti panggung loba kopina ge sia teh
Ngan kade nasi goreng. Nah, barang tentatif ya. Iya. Oh, keluarkeun deui. Oh, jubil geus atuh. Sidik teu mati. Iya. Wait. Will. Iya. Cek aing oge pemirsa, aing ditongeng. Geus ditongengkeun tingali, ya geus ditongengkeun di katogeun aing ge. Cek aing oge aing ditongeng. Geus ditongengkeun ditotongkeun ya. Geus ditotongkeun cigana beuheung aing potong ya. Ya pasti saja. Ya tingali ya. Iya. Geus ditotongkeun aing di alung. Gelo suga jawaban. Sampana widadakang Mohle adalah yang panas serem panas sikut kumaha Mang Dede. Udah sampean? Nah, Wah! mari, kenungan, satu malam, satu mati, adik kumeng, satu mati. Boga manah nama da ieu. Cakap sabuk pinang tantu akar rugi. Adakah gua pinarung alas agung luang liung racek selasan dan isinya kue malah tanpa tapak paling pandai. Tidak tak mendak cinta medek lah. Perang pupuk, perang baru, perang adu, pangawur, Satria mapagakan ngalakan dening ayudan toh pati jiwa jeragan kali-kali bikin hati
musik umat resotkeun Mahapanita resotkeun Mahapanita Tarak pemelihara kabanda hati suci terus maju tergalid kalah ngagoyeng teu sangka ieu Maharesi sakitu geus kolot tapi olah eta musik mah sudah geus kolot tuangna we luar bioskop eta tanaga naon ari ieu jaga bioskop di luar bioskop berarti di luar bioskop naon teh maneh mah ajaranna mah dicatet tam luar biarin maneh mah tam ompun tak temu jebang tam tapi juga tam sia mah juga anu ngamen di sisi jalan teh geuningan dina eta di lampu merah lampu merah pan keur beureum maneh nyanyi es lilin mah cece lampuna hejo goblok udah maju manten atuh teu keburu neangan duit teu sanggup waduh mah teu sanggup mundur balik mempeng aya keneh ojek balik ayo step jalan step itu kaayana sadayana bubar katawuran diamuk ku Sang Maharesi daya nu mangga kuliah dilarang Sang Maharesi dijaya ngeranap kunculing apa-apa mangkulang lan mangguling ternyata orang biasa
kitu kayanana lajeng wae maha resi maksa gesang akang ngalah bener we geuningan si nyai teu bohong-bohong teuing teu sirikna lamun teh mah digugu tadi tarima panglamarna bakal sangsara itu mah nyai geuning nya we eta resi teh anu sakitu salakahna jeung kabeh rombonganna uluh kelambuhangna daharna eta segala bigares baru kita jeung ngaroprek HP wae di ongkos dasar Madura harjanya tuh update status wae gelis urang dagoan we sugan we da jodoh mah bisa dipaksakeun nya jodoh pasti bagja jeung cilaka lain bandana manusia tapi banda yang widiwasa urang dagoan we sugan jeung sugan ulah dipaksakeun teuing kayu agung babar wis samya rempel agur donge rempel donge samya pang-pang sekar makan Ender si Pandanaro bangus pelampahipun di petapan ajar pada gentos kang windur si pengkali kocapa wontening sacorelat hancakatikas kumangsa kacarios pranyata satlia melajang pengaraden Gatotkaca diutus wingkang Ramawa Prabu Yudhistira gesan ngalamar kapetapan ajar pada gesan nyangakeun sabda panglamar kadewi ninal ningrum Raden Gatotkaca parantos aya di marga sopana marga jalan sopana alas pratingga Raden Gatotkaca dasar satria awas paling nasebe panggang usot sangat belius kendali katingali wanci setingalenci badamulan satria pinggandani sampurna mangpurna mane sasingayun sinawang samya sepi pratanda eloking bawane tur endawun tenipu samiring angin banggawe bunga ati mami sang maruta silmati warna simpen barang di petian di sandang kapak kidulan bajuan
keur nanjeurkeun Urang gerak sasarangan mulai lepasna enggal dan dosa kepribadian lepas dan dosa akan jantan sayuran terlebihan kawonan ruyus sadulungan barang kasiruan tapi mah nahan anu kawan PBG Karawang kelakuan ulah sanure kaharga jiwa tibang sasorangan cinta kebudayaan kami cinta kebangsaan mere moe kuasa sama ciri asih jauh kanca Aden kaula manggul piutus kena jadi ratu ngemban tinimbalan dia jadi raja kanca kaponcrot ketih turut tagawe nyata kukang jeung Ramawa Prabu Yudhistira saya anu gesan nyangakeun sabda panglamar anu pernah di petapan acar padang Kade cek dalang adik kade panasaran kaula kanca kumaha jika kumaha gelisna ieu putri buktoskeun luar biasa kaula can apal di mana eta teh ayana gimana pernahna eta nu ngaran petapan acar padang kanca kade bergatot kaca lukut naon nagara bukit jadi bodas untuk beres jadi ngompong lepur papan kali tulis ngomong ben dadaan ke karena bumi belut bulan orang jam-jaman wawa kamulan ke negara sukso pemasa terlaksana jagakeun sabda panglabar nakono esa putri nuaran dewi minal ningrum kana Ying, mana? para pang tungara saya pang kata langsara amara siapa para puana Barus perlampai pun raden gabung kaca sumediat menak datang milarian di mana ayakna pernah naknya eta nu namina petapan acar padang tuna lampah eta satrela kanca katiga semangsa kacarios di leuweung dandaka aya detia jenenganana detia ngumpal geni sami pamaksana gesan nyangakeun sabda panglamar ade dicarincing dan dewi nilang ningrum anu memang nuju dipikapalai ku saban baraja-raja anu aya di sata permadya desa sumar-sumar ti kaanggangan ieu detia kumbala geni batur bangsa dia kulak Gusti ya
jika geus deukeut urang Gumelar di pawanangan Kalasan jika geus deukeut urang bangga metah handle mandek aing geungat bangga Gusti ya kada ieu mah Urang rajang pangwangunan rempuk jukung sauyunan keur ningkatkeun pasekna pangwangunan galawan aya naon Gusti diuk kalanan urang henoh lemandeg ieu sae nya tebih keneh ka eta petapan naon masakan Padang enak ajar Padang kunyuk bae eta maksudnya bangga bubul poe panggih katenangan sangkan kang onta Kapan saurang gumelar bisi ngadagor ka sira aing syuk diuk maneh kayak juga si boenya pang barang udah kiruan pakai papan untuk bima tahan nona sanes kalakuan kenale ulah naon sia teh tuh bajidor lain atuh assalamualaikum tiga paket waalaikumsalam astagfirullahaladzim sia teh ngomong teh ngak gitu tuh urang mana maneh abdi mah urang yang urang mana orang mayang gitu sayang gitu urang mah teh yang mau sayang ini yang mau yang we ai dia ini mah merik kawenehan sora maneh nepi ka eungap kitu eta aya urang mah moe ngomongnya gitu masukna da urang mah ikutran amit si pudrat yang mending urang ikutran dari mana maneh ting otong teh masalah kitu na ngomong kitu teh pan teu ka hati apa daya WA di WA itu di poin dotun hati ini anjing hidup masalahna ya ngomong gitu teh ngahesekeun batur jadi batur teh kudu konsentrasi jadi kudu mikir jangan ngomong naon eta teh ngalieukeun batur nya kudu mikiran bos mules walas gitu eta maksudnya mules main mah asik sendiri we nanawan teh
pan hararese sok lamun ngomong motor Honda kumaha nyebut motor Honda mutut Honda lamun nyebut motor Kawasaki kumaha mutut Kawasaki tuh kan jadi motor Kawasaki lamun nyebut motor Mio kumaha mutut Mio lamun nyebut motor Vario kumaha mutut Vario leuheung mah mah lamun nyebut motor bebek naon aya anjing jorang setan sok ya pembekan si jorang loba budak di hari loba budak leutak sia teh budak detik itu budak leutak budak detik itu budak leutak kalau kamu nyebut motor bebek kumaha tah nyoba bari bos kumaha motor hayo ya orang gua aing ditinggang sia motor ya nyebut motor bebek kumaha tah make suara kitu motor entong kan entong dulu ini belagu kesenian kabudayaan jasana sanes lumayan pokoknya jadi hiburan ngarakekeun kabuduran naon ieu mun lulus kieu pada Persib eleh marurung kitu Lima Persib rek menang rek eleh nu bangga tuh. Unaon si maneh eta meni geuring maneh teh? Geuring. Geuring naon? Ngareeng di sana mah ya. Beres diri sawak-awak. Coba padahal sia teh ulah maksakeun ai geuring mah. Da dunungan ge ngarti mun sia geuring mah. Cicing we sia teh jadi ngesekeun batur. Wayah kieu sok dokter geus eueuh. Rumah sakit geus tarutup. Kurang selaina naon jadi lamun sumaksakeun mangkat daerah bagian dina tugas. Heeh. Eta kitu nama halus. Ayeuna mah buat tanggung jawab sih teh. Loyal si ieu mah ditaek ngemsean beurang ge daek ge manehna mah. Biasa ngemsean dangdut atuh. Ari maneh geuring naon? Geuring awak-awaknya geuning. Naon wae teh geuring anu nyari awak-awak teh naon wae? Nu karasa sirah lieur irung mucung sungut parai beteung urang geus beteung tuh urang nyorocot tuh nya si eta mah kitu kunaon geus beteung mah nyadol kana tuur sia teh ai RT RW di papai maneh mah jeung RT jeung naon teh jeung dusun aya kelurahan diliwat sia mah. Oh, aya nu kaliwat kitu. Manya geus beteung kana tuur belagu. Sing bae kana anu nyeri teh naon wae? Sirah lieur. Irung mucung. Sungut parai. Beteung urang. Geus beteung? Tuur nyorocot. Aya bobogaan maneh geuning diliwat. Bobogaan mah kieu tong. Pangaruh ada harja. Ngajan keur geuling ih bobogaan mah teu kop katoe. Mun malam Jumaah poe nu budak-budak katoe itu kikituan. Jadi maneh teh anu lieu teh naon wae? Sirah lieur. Irung mucung. Sungut parai. Beteung urang. Geus beteung? Tuh
urang nyorot eta geus kaliwat deui si Aji Ayo kaliwat wae. bobogaan maneh mah henteu bobogaan mah ge Ada nuy. teu kudu make obat kuat komo lamun keur geus hayang urang 3 bulan teu panggih jeung inuna budak digantelan ku MR teh di usian cai kuateun kene MR 5 wae ora cuy eta perbawa buah palep geus buah palep lain eta maneh osok malam sunat teh malam naon nya malam Jumaah malam sunat bos malam Jumaah malam sunatullah oh eta mah wajib pemajikan kuat geus lulus bari digasah wae nyanyi atuh da uing teh atuh teu kudu make kangkur teu kudu make naon gitu digasah biola tadi kurang cok radio batu maneh teu naon lah geuning oge jadi nama uing rek diu ngan sirah lieu irung mucu sagrib sungut parai beteng murah pas diliwatnya gini ya tuh udah nyorosot aman nyaho aing hayang ditanyakeun cai nu kaliwat antep tongah haneutkeun antep logo teh kateukeun ya naon mana nyakeun kitu kunaon pan bieu nu kalimat mung nyaho moal nanyakeun moal pemain Persib moal nanyakeun pemain Persib wing si Kambuaya oh si Ricky Kambuaya teh mana pemain Persib penonton kepala aja boboto Belanda ini misip iya nih sok sepanuk di jalan teh ieu teh mau bandera ieu mau baturan si Bismi mela anjing pemajikan paseap kajian pepegatan sih teman itu Raja Persi bisa kaul bisa jemak geus ngarida ngigel nyari awak tadi nama tadi gerek ngigel ngan sirah lieu irung muncul sungut parai pedeng murah tuul nyaracan mau nanyakeun deui moal nanyakeun wae bosen panayagan mau nanyakeun wah bolar sudah betul sinden mau nanyakeun lain sinden mun teu make mik mah saudara teh juga emak-emaknya karaknya oh dari ya tidak emak-emak saudara jadi emak tanggal kayu tuh pakai mik mak Gusti mau nanyakeun moal kunyuk iya mana mau dititah ku Ida batur narabuh jai pongan ini dia siang nabuh di ditu bagus iya rombongan di jero rombongan siapa bisa rek nyanyi atuh tadi nama dek nyanyi ngan sirah lieu irung muncul sungut parai bedeng murah dur nyorocot Indonesia pokoknya sakitu wae tadi goblok sebel aing mah mau nanyakeun geus sudi anjing
Ngayakeun sia mah bobogan mani kumaha bobogan ieu mah cu. Naho aing ragu sia mah kitu lah. Enggak nu heueuh sia mah. Tukang son mah nanyakeun. Sok bisirek nyanyi atuh. Bisa urang ge nyanyi lagu naon? Ayu Ting Ting. Kemana ku harus mencari kemana kekasih hatiku tak tahu rimbanya aku sudah tak bahagia aduh naon sirah lieur Barang udah kiruan tentep dina dahanon mah tanah karang bakal besi kalakuan ulah cek dalang adi sakama-sama Urang kana sasarangan para dalang bari titena teh eja aya patai gadang dosan luyu jeung kapribadian maka dalang jang aya patai gadang dosan luyu jeung kapribadian ampun kameramen mere mawe sasama ini asik jauh pama teh rama aya lakuning jami utama boga patokan agama lakuning jami utama boga patokan agama siro cinta lakuku rasa penting kemudian kemudian
bukan bagja ibu bagja deuleu di Bagelang. Gening kieu karasana ari dari jalma kertungkara teu sirikna kala panas kapanasan hujan kahujanan tempat panyalindungan keur diri kula sorangan kurang ayeuna rek ngajuk-juk ka petapan ajara padang kaulah teh keur kaedanan ku hiji putri nu ngaranna eta teh Lila Ninduk. Teu sirikna kaula peureum kadeuleu bentak karasa. Ngan saukur guguling nu digugulung. Nu dipaket tilam kaeling anu nembongan ukur pamendanya ningali naon-naon asal ningali anjeunna teu sirikna lamun kaula-kaulan nangkarak asa luhureun nyinggir asa gigireun lamun kaula nangkuban asa sahandapeun basam garang pak ayat tetep nang tertine tekaraos tetep mancang beuki dedek beuki dedek kapan eta sih urang nu mekar-likar kembangan kapan eta cinta urang nu endah seungit katresna atuh tersangka sing koreng kieu eta ngangsa ukur impian si horeng ukur lamunan doa duku-duku makan aing kekaedanan ku hiji putri ngaran Dewi Nilandingru nuju gandrung kulan guru kaedanan ku umbewe itu pokoknya siapkan si kebarang tam segala beri canda panah limpung lamun malak siap ancam benar belum gempur etap nu ngaran petapan ajar padang ngarti sombean baik saya gujamat amat siapkan tangah kepikiran
kudu kagolo eta anu ngaran deui lagu kakitu wah pamahakan duit pedung manehna nu neungan karena jauh-jauh dudungan sih eta mah nya mana salah manehna nu ngambek mulai kadunungan duh Kapan catrik tukangnya lah. Kamana urang teh? Kapan-kapan aja Padang. Gering kene maneh? Iya, ini tadi kali orang main. Dasar atuh. Kumpulkeun eta anu sajena. Gorohan. Nyai mah gering iraha gorohan. Nyai mah sorana lalauna kan tuh bos. Hei, kalian dulu, kalian. Kumpul. Si Haji. Cang kalian, ye. Sin saya udah lu kuka capi eta na. Ngagolowanana. Padang pasir ya, ada namanya timur tengah. Salatu
nyanyi ke lagi aing. Lagu naon sih tadi teh? Ini teh nyaho bukan. Aing mana ya aing aya nyalolang kerung naos tak aing ngomongkeun. Ya malu mah nya penyanyi lain. Pernah baheula nyanyi urang. Pernah mana ngalaman nyanyi? Nyanyi elektur kerung mujuna aya elektur teh baheula gini. Pernah baheula diajar eta mah. Pas begitu uing nyanyi teh wah, atuh malu-malukeun kembang ka uing. Lu kembang teh. Nyanyi di nu kadua. Malu teh di kembangan jeung pot-potna nu kadua. Diusir aja teh. Oh, kita diusir. Nya sia teh gablek kakeknya atuh. Kita mantok teh. Sorasnya goreng mana gitu ge. Udah maklum udah lain penyanyi uing mah atuh. Oh, kudu dimaklum. Tadi lagu naon sih? Yo, aing ngalagu nu bener atuh. Isim seueur seniman di dieu teh. Tah, di tukang aya pakar, aya ieu wungkul ahli. Aya maestro, aya kersana Bapak Dr. Lili Suparli. SNM Home tuh gelarna oge ngaberebet. Nya aya calon doktor di aya di dieu oge. Calon doktor Bapak Samson Jayawinata aya. Kang Anggi eta ge seniman keneh. Ulah laborasi can dalang-dalang sakieu lobana sia teh ngelakeun. Kan aya kersana Bapak Dalang Eso biasa tadi Cijengkol di dinya. Ni padalang Ujang aya Dalang Isep di Majalengka aya. Dalang Adi Sumanjaya aya. Gitu balik atuh nyanyi teh. Dalang Senda aya. Anu sok eta teh dawai teh geuningan. Dawai asmara gitu. Can putrana kersana Palili oge reka dalang deui. Si abang teh rek nyeun pandel pujaran Giri Komara. Rek diabenkeun di ditu di buah dua di ditu. Ya enak keneh geus tang tukur lalakona Jakarta Milung. Ulah ora teh kan. Iya kan kerada dia cerdik atuh. Barurak ke sila dalam mah bisa ya. Lamun bisa sila dalam kudu hajat dipotong. Masih Kalau ngobrol jeung budak nih. nya da ieu teh barudak ayeuna teh dalam orang teh anu bakal nuluikeun tapak lacak titinggal kauhun baheula generasi generasi muda lain generasi anjing generasi pan mikir teh kudu setar logis ya teh atuh lain setar logis anjing yang paling kudu strategis cuma hidup disiplin gini disiplin nya tuh disiplin sakalikeun mulut alung tuh ngirangin Coba dalang era di dieu teh. Beda arpuket namanya kuna. Kade arpuket jeung arpus tak beda tak kade. Ngomong teh teh cing balik. Nyanyina anu tamat sia atuh. Anu tamat aing oge. Cing, lagu anu rada tamat anu geunangan nu mana? Eta teh anu lagu religi lagu opi. Sia teh nyanyi tamatkeun, beujeuh kuliah hese tamat sia mah. Ubang dibonyokot ka luhur. Hese kaituna teh hoream we. Singa diuruskeun. Pindah sia pindah ka mana deui ka Uninus.
Di Unpad pindah ke ISB, di ISB pindah ke Uninus mana? Geus di Uninus terus ka Unine sia umur. Kasaha sih? Sasih. Nyanyi lu balik-balik. Nyanyi opik saya geuning sia bisa nyanyi teu. Aing mah teu bisa, mintakan oge sia teh. Sok, mana jadi backsound. Backsound teh back tukang. Aing sound teh tukang sound jadi sia cicingan itu buat maju tuh. Tukang. Backsound. Oh. Milon mana? Yang mau itu. Bisingan kok in. Mana dek milu? Udah macam move on versi PW. Kun bae. Pikiran versi pek, hirup mah udah bebas. Nu mana teh sih? Kopi kumis teh ya, kumis teh. Oh, kopi teh lu udah biji. Ra re ra re ra. Ra re ra re ra. Mana dek miluan mah? Tadina urang ge dek miluan ngan cirah lieu. Wah, ngajodokeun itu sia mah. Ngadoakeun nya, mudah-mudahan urang sing lancar. Bina nganyanyikeun laguna, mudah-mudahan juga sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Dari iman Islam lah ya lah. Udah nyanyi mending ngadoakeun sia mah. Aneh-aneh wae hirup teh. Nu mana teh urang kudu kumaha ya besona? Maneh mah saeutik anu ra re ra re ra 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 re ra. Zamane mah ngasa kitu, palingnya 3 kali balikan lah. Geus kitu uingeun. Obat hati gitu. Paneta teh obat hati teh ada 9 perkarana sabab hate teh ulang terang dipake unggal poe. Babari rusak, babari kotor, tadi bersihan teh ku usapan perkara ieu jadi gede pisan manfaatna ieu lagu teh. Bersihan bodoh ya. Jadi. Pak dengkeun. Obat hati dan obat mulas hati. Panayakan milu. Sinden milu sinden. Sinden milu. Dokter milu ke dokter. Penonton lamun anu teu tuduh milu. Mau tuduh mah ulah. WA-an we. Tuduh mah tulapan. So, barang tuh. Oke. Milu anjing. Ngan sakira-kira pisumbangeun ka sadaya. Kajeun cicing. Urusan obat hati ya. Ieu urusan obat hati jero ieu lagu. Lain obat mulas kan ya. Obat mulas teh. Maripat. Dia mau obat mulas kitu bae goblok. Lain obat mulas kan. Perhatikeun kumaha nya. Bang miluan bang. Ulah melohok wae bang. Kuruan teh bang. Nya mencung bisa. Lah gitu bang. Itu gladi bersih bang. Sudah naon Gladi bersih. Kumaha ya intinya tidak ada kuat. Nungguan mah tidak ada suka sabar wae tuh. Obat hati itu kata mana? Rela gitu. Jadilah kira gitu mah kudu latihan atuh. Oh. Bukan teh kumaha gitu ayo kur kudu nginjeum soalnya sama tuh. Ya kudu meuli konsumsi teh kudu dibagi kawas henteu. Ya kudu berewe kalua jeruk sakiloan. Kalau gede ieu lah, bang emok. Jadi. 3, 4, 1 ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra satu kali lagi ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra obat hara
Orang hati aing dah. Kepegat pan uling awe. Kayak gitu kunaon sih? Gitu kunaon sih? Cek aing oge ukur 3 kali aing geus beres teh. Aing obat rahasia. Aing kira nyanyina. Jadi pas obatnya tong dipotong eta teh. Boro aing geus calawak kade ieu manfaatna gede lagu ieu. Lain ukur umpaka bukan sekedar lirik, Bos. Ubar. Obat hati ngaranna oge. Sok. Lain obat hapur kate. Hati. Lain hapur, goblok. Siapa kalak-kalak koreng atuh. Mikiran ke sia mah. Ayo urang sabaraha kali sih? Urang teh beureung kali sih. Masa api-api belegum jeung geuning. Oh, jadi geus beres urang 2 kali terus maneh jadi mau aing teh, hah? Bira ku aing boga baju ieu disesuaikeun ku aing, disesuaikeun. Bener yang mau dapat. Sabar aing. Aing kira nyanyi atuh. Kita obat hati. Sebel. Ieu dengekeun ieu tempat mati gede pisan. Sebel aing mah. Aing urang siapa tadi luan? Aing jadi emosi ya. Udah tadi urangnya dek miluan kan, cila liur. Bobogaan liur. Bobogaan liur, goblok. Besar wae ya huluan ya tadi. Nu urang mah alus di helm. Nu mane mah dikupluk kene. Ini sebaca juga kita obat hati. Kesina teh alus pisan manfaatna ieu lirikna teh keur kahirupan sopok wae hirup gotong royong sauyunan. Nya pirakan pituduh aing teh meunang lirik teh meunang wangsit puasana ge 3 poe. Aing kitu meunang hese capek aing teh. Tercing dengekeun atuh di manglayang aing harita di ditu. Poe teh kena huut ya. Sok dengekeun ku maneh. Oh, sok semambak-mambakan wae tuh, Bos. Nya siap ka sebelum wae atuh. Geus wae diborong lah. Oh, pakai backsound dari anjing lah. Sebel. Nah, sakit tuh ingat. Tuh. Obat hati. Ada 9 perkaranya. Apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa? Yang keempat. Apa? Yang kelima, yang keenam. Apa? Yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9. Tak eta obat hati teh. Obat hati pada mana? Obat hilang. Diuk ininya. Monggo mau. Siapa kudu ditinyu. Siapa lain obat tadi, siapa ngitung, siapa setan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sebelah ini mah. Oh, itu maksudnya obat. Itu obat hati. Dah siapa kain teh juga anu. Bisa pakai gunung. Jadi urang belah mana ieu teh? Jadi mana? Jadi urang kada usaha. Jadi gue dus ya.
Banyak amanur, menyerahkan itu. Ya Allah ya Rabbi. Jangan ngomong, oman handi, prit. Pret maksudnya. Siap balik ini mah. Kalau anjing ada dengarkan, pergi tulis. Siapa ni? Jom. Malah baca Cina. Buset nih, jika ada nama pisan ya. Digala laki lah ini mah. Ampun digulung lah ini. Mau bereaksi mana? Mau men. Dari nama orangnya dek bereaksi. Bisa jadi Jawa Siliur kayak itu teh. Aing orang menanyakeun na. Baik masalah gitu na bos. Ya teh pan obat hati. Geus ya. Obat hati sia. Naon pan urang teh jeung pamajikan geus paseab ieu. Eta naon sih? Lebih lah hari teh eta mitoha. Mitoha maneh kunaon? Nggak diapelan urang datang ka imah dibawakeun martabak we naon teh. Da urang mah kitu jeung pamajikan teh batur mah lalajo film aing mah lajo anu nyin martabak we di sisi jalan. Resep sih teh. Sok maneh ge lamun meuli martabak sok lalajo. Video kamu beuleuh kecil aja sih. Oh, anu nyin balak eta martabak mah. Martabak telur teh geuning. Bau. Eta teh di zaman berbobogohan kene aing lalajo martabak teh. Batur mah lalajo naon urang lajo martabak resep. Kita pernah pan ka pamajikan oge nek mah urang lajo martabak juga. Wah meuli ieu mending lalajo resep. Ngan anehna sok sanajan urang nyaho endingna pasti eta teh dikardusan. Tapi aing hayang ini lajo martabak. Penasaran. Nepi ka ayeuna can kapikiran wae aing eta pisah apa pisah maneh? Pernah ngahakan pisah teh maneh? Nya geus atuh udah aing megaul. Oh, pisah bentukna teh naon kumaha bentukna? Buleut. Nah, bungkusna kotak. Kapikiran teh ku sia. Hah? Pan pisah teh buleut kunaon kardusna kotak. Pas teh dihakan teh jadi segitiga deui. Dan lebih ke ayeuna teh kapikiran